Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deh sareng sim kuring ujang combro. Dinu danget ieu sim kuring bade macakeun deui caritaan dongeng Sunda. Mung ayeuna mah nu janten judulna ngeunaan dongeng Sunda misteri. Anu pikeun janten judulna nyaeta Ngajajah Leuweung Gerot. Mangga atuh ka pamiarsanya wilujeng didangukeun. Dongeng Sunda Misteri Ngajajah Leuweung Gerot, karya ku Imam Mutakin. Wanci geus meh tengah peuting kuring jeung Abah hoghag keneh madungdengkeun perkara paniatan kuring pikeun indit kaluar pulo. Ngaprak jagat ngalap pangalaman salaku anggota pecinta alam. Eta karep geus diniatan ti semester 2 keneh, hayang ngambah tur ngajajah ka eta leuweung. Abdi teh tos ageng bah, ieu mah bade ngalap pangalaman we. Kanggo ongkos mah da tos aya. Abdi nyimpen ti taun kamari, moal nyungkeun ka Abah. Moal Irsyad, Abah moal ngidinan lamun ukur ka papandayan Ciremay atawa anggangna ka Bromo pek wae. Tapi ari kudu kaluar pulo mah anggot ka tempat nu disebutkeun ku hideep. Hate Abah teu merean. Jeung deui, lain masalah waragat, ieu mah estuning kamelang Abah ka hideep. Ulah kadinya atuh Syad. Kuring teh nyarita deui, leos ka kamar bari mawa hate nu hanjelu. Jetrek pantok kamar dikunci. Geuk diuk dina kasur. Gap kana HP. Nelpon Panji, telepon diangkat. Saacan kuring nyarita, Panji miheul ananya. "Pagato teh jadi ngilu Syad?" tanya Panji dina telepon. "Kelahanan Ji, urang can meunang idin ti Abah." "Lah, kawas lain aktivis wae. Jalma-jalma samodel urang mah kudu lampar, euy. Tuh contoh, Suhokgi nu lampar. Jadilah harimau yang tangguh dengan menjelajahi dunia, kawan," pokna. Sanggeus teteleponan, rep sare. Mawa angen-angen nu can kararuhan kasorang. Ngampar sapanjangan alam impian. Isukna bada salat subuh, kuring nyarita deui ka Abah. Ngayakinkeun anjeunna yen kuring bisa ngajaga diri tina sagala rupa pancabaya. Nya ari hideep keukeuh mah Abah teu bisa kumaha. Sing bisa ngajaga diri jang. Abah nyariosna leuleuy tur antare. "Tangtos bah?" Jalu hampura Abah bisi kamari tereges. Eta lantaran kanyaah Abah nu taya babandingna. Tapi sageus dipikir deui, aya bener na hideep lampar teh. Sabab ari lalaki mah kudu lega ambahan. Abah nepakan tak-tak. "Katampi pisan kanyaah sareng piwejangna, Bah. Mugi Abah sehat. Samemeh miang tarima ieu keur bekel." Abah ngasongkeun kongkorong nu di kegantelan ku ukiran kai mirupa sirah jelema. Kongkorong di tampanan rap dipake. "Hatur nuhun Bah," kuring ngarawu panangan Abah deui.
Cahya layung koneng umyang lir emas sinangling. Ngenteng kana banget jaladri. Diwiati abringan manuk silih udag. Ngoconan gulungan lambak nu pating suruwuk. Nganterkeun budah ka sisi basisir. Kuring sapara kanca diuk dina kikisik nu ngampar bodas. Ngarerehkeun kacape. Tuh itu leuweungna teh. Panji nuduhkeun ka belah wetan. Ka tembong aya gunung nu pinuh ku tatangkalan. Tepati luhur nya kira-kira 1200 mdpi. Anggang kene kening, cek Amran. Bangun, senggaheun. Nya, mana sepi di dieu mah. Aya parahu nu bisa ditumpakan pikeun mentas. Yildan Mairan. Bari panonna mah angger netep ka lebah lambak nu silih udag. Sigana wae ieu tempat teh arang kasaba ku jalma, cek Agung bari muterkeun panetep ka sabudeureun. Ulah siga nu kakarang ngaprak jagat euy. Ayeuna mah urang lempang we mapai-mapai basisir. Hayu ah, bisi kaburu peuting. Mangka ayeuna geus wanci sariak layung. Sedengkeun urang di dieu keneh. Cek Panji bari cengkat. Jung carengkat kalepruk mersihan keusik. Geus kitu bring ninggalkeun eta tempat. Ari bari ngobrol mah teu karasa antukna cunduk kanu dituju. Sajongjongan kuring sapara kanca ngajanteng nitenan kaayaan. Sora sasatoan leuweung patembalan jeung pating jelegurna lambak nu nembragan karang pikeun kuring mah. Lianti ngararasakeun kaendahan alam teh, tapi oge ngemu kahariwang. Teuing kunaon, padahal di imah manggeus yakin pisan bisa ngajaga diri. Tapi ayeuna sanggeus nepi kanu anu dituju, hate ngadadak honcewang. Breh jirim si belang nu ngagaur bari luncat tina rembetan. Kacipta oray sinduk nu perahna matak mateni. Beuh, sok padahal ka gunung teh lain sakali dua kali. Tapi kakara ayeuna boga rasa gigis kieu, cek garentes. Kunaon jempe wae, Syad? Tanya Amran. Teu naon, Ran. Tembal. Sahina nasna. Hayu atuh naik. Welcome to the jungle. Cek Panji bari ngagak-gak. Sup ka jero leuweung, senter dihurungkeun. Kawantung geus mimiti poek. Ret kana arloji. Nuduhkeun tabuh genep leuwih saparapat. Tujuhan lempang nanjak di antara rarambu leuweung. Nyorang jalan satapak nu mimiti leueur sabab girimis mimiti ngepris. Di luhur tangkal gede katempo sabubuhan monyet, pating guntayang, pating calekroh, mangratus lalai pating gayabag, nareangan kadaharan. Sanggeus beak tanjakan breh aya tanah ngoblog. Kuring sapar kanca gukgek dariuk dinujukut. Urang masang tenda di dieu we, cek kuring. Nya rada merenah di dieu mah, Agung Mairan. Geus kitu mah tenda teh dipasang. Rengse masang tenda, laju nyieun hawu ku batu nu ditumpukeun. Amran kapapacenan.
neangan pangpung garing. Tayohna ngasrukna teh rada anggang di tempat kuring jeung nu lian. Kitu soteh pedah we teu kadenge sora lengkahna. Kira-kira sapanyepahan kadenge sora nu ngagorobas. Sakabeh panetep muser ka tempat datangna sora. Breuh katempo Amran lumpat ti babaranting. Ngahegak beungeutna pias. Kesang tina tarangna ngagarajag calangap. Brek manehna deku. Aya naon Amran? Tanya Panji. Cilaka, cek Amran bari ngahagap. Cilaka teh, cilaka kumaha? Sing bener atuh nyaritana. Panji rada muncereng. Sok sing tenang heula, cek Zaki. Manehna mah leuleuy nyaritana. Basa keur neangan suluh, urang nempo loba nu ngariung di baluligir. Marawa pakarang, sirahna marake rarangken. Naon lah, teuing teu ngarti. Pokona mah nu kitu we. Amran nyarita di barungku batuk. Tuluy saurang di antarana aya nu nempo ka urang manehna ngudag. Hatena urang teu kaudag. Tapi kakarage Amran jempe kadenge sora pating gareblik ngadeuketan. Tekung silila tinu bala aya sabubuhan jelema teu di baju. Ukur make calana komprang nu sigana dijeun tina kulit tangkal. Pating bedega marawa pakarang sabangsa gobang. Aya oge nu nyekel tumbak. Mungguh matak gigis. Jeung nyawe dina sirahna marake rarangken siga bulu manuk. Teloba nyarita maranehna pating serebet. Nyerek kuring sabatur-batur. Kuring sapara kanca setengah digusur dibawa ka jero leuweung beuki jauh ti tenda. Anjok ka hiji padukuhan aya sawatara puluhan suhunan. Unggal imah dicaangan ku obor. Kuring mata simeuteun horeng di jero leuweung geledegan teh aya masyarakat. Di hiji buruan imah welasan lalaki keur ngaliud sigana ngadagoan baturna nuker nyerek kuring sapara kanca. Jung lalaki kolot nangtung huukna geus bodas kabeh. Ngarumbae satonggong najan kolot tapi awakna seseg. Sepirna baba lingbingan, awakna pinuh ku tato. Kuring sapara kanca di pencrong hiji-hiji. Malah Amran mah make jeung di dangahkeun sagala. Basa nepi ka hareupeun kuring, panonna mencrong ka lebah kongkorong nu ngagantel dina beheung. Manehna kerung, gap gagantel kongkorong teh dicekel ku manehna. Diilikan anteb naker. Geus kitu mencrong kana beungeut, ret ka lebah baturna. Tuluy nyarita ku basa maranehna. Maranehna ngariung kuring. Kuring mingkin nu ngeleper kabeh melencrong kana kongkorong. Telila lalaki kolot imut laju ngagabrug nu sejenna ge ngadadak saromeah. Najan basana teu ngarti tapi karasa pisan kumahami sobatna. Kuring sapara kanca dibawa ka hiji imah. Hiji imah pamajikan nu boga imah cakah cikih
ngayagikeun kadaharan. Timimiti bubuahan nepi ka bebetian ari nginum nalahang sanggeus wareg rep kuring tujuhan sare dina palupuh di amparan kulit sato nyaho teuing kulit nanahaon nu pasti karasa haneut ngajadikeun sare beuki tibra. Nincak janari leutik kuring sabatur-batur digeuingkeun tuluy diasongan daging mencek menang meulem. Salila 3 poe kuring sapara kanca idek liber jeung maranehna sosobatan najan ukur nyarita make basa isyarat atuh dina mangsana mulang mawakil maranehna nganterkeun nepi ka sisi basisir. Tah sakitunya pamearsa dongeng misteri bahasa Sunda anu pikeun janten tema judulna nyaeta ngajajah leuweung rot. Ieu teh salawasna mah pangalaman sasaeji urang kitu anu aya kagiatan di kampusna juga nama adventure gitu, petualangan ngajajal hiji gunung ka gunung gitu. Jadi mun teu salah mah disebatna PA alias pecinta alam. Eta teh organisasi lah nya sekumpulan anu resep petualangan alam di sakabeh santero Indonesia lah, salsejena ka gunung ka leuweung ka mana we. Eta teh nya saterang Ujang Comro gitu nu pernah kuliah, cuman Ujang Comro teu acan nya pernah ngiringan nu kararitu mung terang hungkul ti salsejena rencangan kapungkur gitu. Mangnya di salah saji dongeng ieu sim kuring maca, oh ieu mah ngeunaan anu bade ngajajal hiji leuweung anu teu kacumponan ku jalmi saurna mah. Nya kadanguna misteri dah soalna kisahna duh rada-rada aya ieulah gitu nu mistik. Mugi we ka pamiarsa tiasa ngahiburnya, punten bilih aya bahasa sareng carita nu kirang ngartos ka baraya panginten nuhunkeun dihampunten nya. Mungke ka payuna mah sim kuring bade macakeun deui caritan dongeng anu langkung sae. Mangga tuh ka pamiarsa abdi bade amit mungkur amit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.